Mumpung budak nu leutik aya di ninina, ayeuna mah rek nangan opieun we keur nyampakeun budak nu gede balik sakola. Caritana ieu teh rek jajan mie ayam nu di pengkolan. Sugan we atuh teu nutup. Ngitung-ngitung olahraga we ieu mah kanu jauh. Tuh, perkiraan teh bener we geuning nutup. Jadi we ka SD ka luhur neangan opieun deui. Kabeneran di dia aya tukang seblak. Komo seblak mah da karesep pisan budak. Indungna ge sarua ketang. Tuh leuwih komplit di dia mah geuning aya cireng, mie ayam oge aya kabeneran. Resep deui toppingna oge kot parinuh kieu. Untung we pas ka dieu teh henteu pinuh teuing. Da karek masuk barudakna beres istirahat cenah. Urang bantuan we ayeuna mah masakna karunya. Nyiapkeun cireng, mie ayam ongkoh eta teh. Ari tukang dagang mah atoh we nya riweuh oge. Tuh meunina mruk kieu seblakna oge. Sabaraha heuh? 115 liburan oge. Kan sareng mie ayam, tadinya 100. Jadi 500 mah teu. Nah, sekarang kalau nate 3400. Ayeuna mah tos beres urang uih deui we. Moal capek teuing di dieu mah da mudun. Ngan engke we dihareup aya satanjakan deui. Nah, ieu teh jul murupuy kieu, mangkaning jauh keneh seseuheun amru. Sieun eueuh nu ngajait we. Karek gerek lumpat panas deui. Cuaca teh kieu teu bisa diprediksi. Tadi panas pisan, ayeuna jol hujan murupuy. Teu karasa geus nepi deui. Langsung we ka imah adi heula ngabagi-bagi heula seblakna. Ieu teh jeung nu pesen ongkoh. Sok ayeuna mah urang pisah-pisahkeun heula we. Tuh meuni tos teu kuat hoyong ngahuap.